kawin tapi kayaknya aing hese ek main slot. Oh we dipantau pamajikan nih. Emang, Siya geus di mana belokan kitu anjing geus salabatan. Babeging. wing eka dia. Sia naon di dia? We main nu kitu. Main naon? Eta naon tah? Cek si aya teh cenah. Juru tuh ka Mang Ato cenah nya. Pangnawarkeun sawah. Kuman moy? Teh teh mene pusing ku salaki. Ya, cek agen baheula geus dicaram ka si eteh boga pagawean nu kitu. Ayeuna transferkeun kitu da si Ayah bisi ngamuk ke Mamang maneh. Heeh. Ayeuna juga ditu. Urang ka ditu. Heeh, yakinkeun Mang Atong kayak ku aing dibere komisi. Mana beri skincare lain we bodas? Heeh. Gampang ku aing di rebonding tah eta juga ieu buku kuda. Urang ka Tuh. Nyentos atuh. Nya, Ada ka mana ayeuna maneh? bade uih. Kabeh ku aing 14 juta depokeun. Bisi ningalian anu lewat ka dieu, ciri-cirina teh pendek, hideung, beke we jalmana teh bete goreng patut. Tah, sok. Tah kitu tah. Aduh aing si kakek lamun amun meunang maneh kitu cara gekeun meunang na teh. Terus aing marek balik ka kolot Montong ieu si kitu. montong balik. Aja. Ih dulu. Ih kalian. Ih. Zaman ayeuna loba kahayangna lieur neangan tempat aing main slot itu yo. Aing pamajikan bisa apalun. Komi toha nying berwekan gitu hayu. Aing main slot di dieu lah nyumput. Aing geus ngadepot tadi. Di dieu yo nyempot aing ya aing si kakek jeus masa can dipaenkeun ti baheula yo. Aing teu bisa timiti kawin tapi kayana aing hese ek main slot. Oh we dipantau pamajikan nih rujit aing we ngintil gigireun. Baheula teh aing ngintil ke bogohan daek aya nem ruab. Mending kenu anyar. Mana anjing geus dibawa basa eta aing poho deui yeu. Aidina naon? Nya kapanggih teh eta. Sok asupkeun. Cet. Aing geus lilet teu main si kakek aing nek main si kakek aing aing ngadepot tadi 300.000. Aing menang ladang cau. Aing nyaloan mitoha lumayan. Pakai slot ku aing menjadi 1 juta atau 2 juta. Painkan. Tah, set. Sia. Beli lah aing beli sabaranya 40.000 lah. Dari bawah dulu lalu ke atas. Tah, sok. Tah kitu tah. Aduh aing si kakek anjing teu bersahabat ya main kok kabreak atuh kieu mah. Roll setik. Roll di roll. Aing poho deui aing performa nu baheula kumaha carana nya? Ongko da lah ngadon hayang buru-buru kawin aing teh. Ke heula padahal mah. Tah. Cing. Tah si kakek ya. Set. Beli ku aing. Tembak. Acir. Geus sebeak deui bae. Acir. Aing ya akun geus lilet dipaenkeun biasana alus ieu mah jadi butut. Aing salah berarti ieu mah euy. Aduh. Kumaha aing wudu ya di duit tak. Anjir coba ieu aing can meuli udud-udud acan deui. Kumaha euy. Bingung aing ieu mah.
Aing. Yuri kieu mah euy. Ele deui. Aing. Duh, kamananya ieu salah kita pagawean tara dayak we cicing di imah. Diteangan ka ditu ka dieu eueuh. Pasti ieu mah ieu keur main slot deui. Kesebeleun. Di belah mananya jalma teh? Biasa nama di belah dia tapi ya eueuh. Coba bare cek kieu. Mananya si jalma teh? Mang, tingalian salaki abi teu? Bukan anu mana tuh? Yang mana? Dah ulin ka dieu mah tadi ge. Tapi sini ngalian anu lewat ka dieu ciri-ciri nate pendek, hideung, beke we jalma nate bete goreng patut. Oh, ayan pendek mah tadi rabi tapi teu kabur ditukan tadi mah nya. Sok atuh da kali itu tingalian Bener ka ditu? asa nama ngaliwat nama tadi mah aya nu liwat mah. Nya atuh mang nuhunnya. Ya nuhun. Aing eleh deui balik kumaha kieu mah. Aing pusing. Bacan boda boga jong udu deui. Aing pamajikan pasti ngacaprak. Ngajedog deket tangkal kelapa. Aing lieur kieu ieu kumaha ongko da kalaka eleh deui si teh aki-aki goblok. Aki-aki. Sial naon di dieu we main nu kitu. Main naon? Eta naon tah? Caprak ieu mah apa? Aing diteteangan. Heuh panti tadi ge di dieu. Di dieu. Apa sih bapak teh si ayah pan ngacaprak wae. Oh, da sia micenan we duit. We main nu kitu. Pan geus tobat ih. Tobat mana tah aya kenaon ieu? Ieu mah teu main ieu mah. Aya tah. Aki-aki na tah. Ieu mah tadi pamere tiba batu. Aya pamere. Cashback ieu mah cimoy. Cashback alasan we aing ka dieu neneangan maneh. Belaan aing can barang asakan segala di imah. Heuh eta kumaha pan ieu cashback tadi teh sugan meunang ku aing pamalikeun cangcut tah pamalikeun kutang ku aing ka dieu Sia teh mana minta duit aing ya? Apaan beak ieu cashback mah ge beak teh jadi duit. Terus aing marek balik we ka kolot aing hayu we kitu mah. Nek balik ngadukeun ka si ayah sagala. Montong ka si ayah ngamuk ka aing atuh cimoy. Kajen be apa leuh Ih, maneh mah montong si ayah mah bebelek-belekan eta geus jiga Borneo kitu. Udah aing geus lieur nempo ka maneh. Montong bebeja ka si ayah babangusna kitu aing sok nyeri hate engke kalapasea maneh Geus teh. kajana tuh kolot aing ye terus lamun lain ka kolot aing ka saha deui? Ya, emang ka kolot nya ka sade pan atuh ka aing bebejana si teh. Ya aing rek balik enak ka kolot aing dibejakeun kabeh sifat maneh. Montong. Kajen. Montong atuh cimoy kemun. Aduh aing mah montong. Eta kalakuan kitu ya atuh teu rubah-rubah. Iya kan aing coba pan ieu mah aya cashback cimoy ka aing bebeja. Cashback alasan we. Ih, lamun amun meunang maneh kitu cara ge keur meunang na teh. Terus aing marek balik ka kolot Montong aing we cimoy kitu. montong balik Kajen. bebeja. Montong. Ih, cemas teh. Terus lah aing mek balik. Yo, apa meureun si ayah kos kumaha kalakuan? Kajen lah. Aing marek balik we kolot aing. Montong. Yo, apal teh si ayah babangusna kumaha? Kajen kitu-kitu ge kolot aing. Nama kolot mana? Kolot sapan mana dilahirkan tindung mana nu nya Ya, saya? nya wajar we atuh aing nyarita ka kolot aing. Ih, pan teh geus rumah tangga cimah tong bebeja ka kolot Da teh. geus kalawihan batas mah, menyaing kudu ngomong kana sawah. Kalau wean batas kumaha aing pan teh kalau wean batas ka maneh teh. Sia eta geus beak sagala. Atuh adat Di nu di imah mana pikeun ka beak sagala. Sok baheula kebo. Pan dipangmalikeun eta teh ladang selot teh. Padahal aing aya keneh teh keur bona. Pan ku aing dipaenkeun deui pan ceuk maneh cenah. Padahal eta teh beutik eueuang teh. Tah cai aing maneh mah kitu. Lamun keur ngeunah, ayu ngagung-agung ka aing teh lamun bagian ele aing nu disalahkeun. Montong nengan we kasalahan aing merek balik ka kolot Udah aing. sih memang salah, montong bebeja kasih ayah, si ayah pasti ngamuk. Aing mah darek balik ka imah ka kolot aing. Balik mah jig wae tapi ulah ngomong kasih ayah sia teh ulah bebeja aing. Sadar aing marek balik. Montong cimoy. Nah, atuh sia kala ngatur, mana geus Jig, diatur. pan sia teh pamajikan aing nya diatur ku aing atuh sia teh. Hada ngatur oge anu kitu patut mah lain turutaneun. Jina sia teh geuning, ieu mana teh pamajikan aing cimoy kudu nurut sia teh. Kajen aing marek balik Ya lah. cimoy montong balik sia Cici teh. aku main we. Ya tong bebeja kasih ayah maneh. Ya. Ih dulu kalau kabur. Teuing aing. Duh, aing mun bebeja kasih ayah nyao bebeletekan si ayah juga kumaha teuing ka aing. Penting. Mudah-mudahan si Moy diberi kesadaran tong bebeja kasih ayah. Aing mitoha aing mah bebeletekan juga nahaun juga bemo. Oh ieu mah cacang teh. Si aing mending kaya cicing di dieu euy. Kuat lagi ieu. Penting. Ongko udah ngadon eleh dikunyuk teh.
Udah dipeot. Ayo nih, nasa lulus soal. Terus kan yang lo tanya. Hayu eta tanya aki-aki teh. Nyoh aing teh kelarungsing. Duh, si ayah mana deh nya? Ayah, Aya naon, Moy? ya, Kumaha, Moy? teh aing teh meni pusing ku salaki. Ya, cek agen baheula geus dicaram ka si eteh boga pagawean nu kitu budak eta mah nah tuh daek. Oh, ayeuna ge meni geus beak sagala, meni geus Ya, pusing. dengekeun ku aya teh kamari teh dijodohkeun mulai teh kan jadi dokter. Kan moeunah hayang milih kanu pangangguran kitu. Oh, kan ai jodoh mah sanu apa ya? Ya, nya jodoh masuk tingali gok ke mau budak betan patut kitu. Ayo dibogohan. Oh, anjakalna mah ayeuna. Tah, ayeuna mah kieu bae moy, ari geus berat mah gubrakeun nya. Gubrakeun aya seberat mah geus tinggalkeun. Gitu, bener budak betan patut gitu, pagawean ieu, pagawean sekolah selot jeung selot. Ngageuleuhkeun. Nya atuh jo ayeuna samperkeun ku ayah geura meni geus lieur. Nya engke sampeurkeun we ya, alik ketong carekan. Awewe zaman ayeuna baceo kabina-bina komo deui bapa mitoha edana jiga embe jaluna. Aing sare ujet aing balik ka imah mah ning molor di dieu. Aing geus we di dieu pugu Aduh, menenangkan pikiran aing rungkad selot. Kuat, tong tangan salaki maneh di mana? Tong carekan ku aya. Kuman pisan. Oga. Ya, lari sia teh. Pagawean anak aing di dieu ku maneh keur gawe naon di dieu nya Iya ya. Aduh, Gawe naon molor jeung molor pagawean teh dablek gila-gila teuing. Urang sia teh digawe. ieu ge ya pan tadi teh ngahaja di dieu heula ya. Di dia kumaha? Pagawean geus naon? Selot jeung selot sia teh. Henteu ya. Berbeda anak aing, ka aing. Tuh moy beja naon mana moy. Tah, tanya anak aing, yeuh dibawa. Henteu ya teu main selot. Ulah suka bohong. Tobat. Tobat, tapi kelakuan kitu wae. Tah. Tah karenan pagawean teh ulah main selot wae. Beak segala rupa tah. Sawah dijualan, Atuh ya. kebon dijualan, Heula pannya meuli munding ya. muning-muning. Ayeuna mah geus muning. Era mundingna ge dijual deui anu mah eueuh. Tah, dengekeun anak aing. Apa eta mah cek anak ayah cenah paenkeun deui cenah main menang pesawat Ya, cenah. aing nitah gitu. Nu tah kitu aya basa eksare. Motong nyalakeun anak aing. Sia teh. Uning kagila-gila teuing, anak aing we bisa salah. Ku aing teh dijodohkeun ka dokter anak aing teh. Nah, tuh menang jodohna beran patut kieu. Pan ieu ge tadi mah jadi dokter ya. Dokter teh mana hona? Lah, Dokter hewan ya. Budak leutik, jeung beke, jeung hideung sia teh kagila-gila teuing ye. Sing bener hirup teh. Aya masuk ka Kang Ece, pan eta mito ieu minantu ya. Wah, minantu teh bisa digawe naon? Titah macul embung. Titah ka sawah najis. Wah, Atuh ya tong ngambek teuing ya ieu pan kumaha tuh ya. hek moy kumaha ayeuna soraan budak ieu? Urang mah geus buka jama eta. Tah, dengekeun anak aing. Atuh Cimoy tong kitu situ Cimoy. Tong gitu kumaha? Hayu we kitu. Geus capek gitu. Geus atuh ya ke ku urang digantian ya. Bener eta teh? Nya digantian kabeh ku urang digantian pokona nama duit nu aya kapake. Gantian. Tah, dengekeun. Ek bisnis ya. Bisnis naon? Naon we nu penting mah bisnis ya. Yo, dulu banget aing ka dieu neuleuna. Aduh ya neuleuna tah. Yo, bener aing ye. Ya Gila-gila teuing. Tuh dah aya mah aing mito teh juga lapetong. Kalau petong naon sia teh? Pokona aing teu apal gantian duit urut main slot maneh. Nya ya ek digantian. Mun teu digantian maneh geus sibet ya. Nya ek digantian ya bener tanggung jawab urang mah digantian. Kudu tanggung jawab. Heeh. Beda waktu ya. Sabaraha poe maneh sanggup ngagantianna? 3 poe ku urang mah ya digantian. Geus janji maneh 3 poe. Nya
Moal jalir deui maneh. Moal aya uhun moal. Lamun 3 poe teh gantian, maneh ku urang dipecat jadi minantu. Uhun ya uhun moal bener 3 poe ya. Uhun. Uhun. Hampura ya. Sing bener maneh. Uhun ya uhun. Aduh. Moy baturan. Balik ayo. Anjir teuing. Nya ca aing ge kitu tah boga mitoha teh anjir bebelek-bekan geus siga bemo. Ampun teuing da aing lain teu wani aing bogoh keneh eta ka pamajikanna. Aing kumaha sekarang ngalah duit aing nya. Pusing mitoha aing pan rada beunghar. Aing moal eleng-eleng siap ka aing geus ngacacang aing dibebeak dijejeleh eta ku mitoha. Gawean ku aing sawahna lega moal apaleun aing ngajual sapetak 2 petak mah. Aing kudu nyamperkeun si Mang Atok. Si Mang Atok kan bebari di deohna. Manehna duda beunghar. Aing nyamperkeun Mang Atok lah. Pokona aing kudu hasil. Acok. Aing nyamperkeun Mang Atok di mana nya Mang Atok nya? Di olo we Mang Atok make jurus. Acok. Ah, Garawe sebaralik gitu. Gawe teh nepi ka lohor mah rugi nguluhan ge. Rokok sabungkus. Iba badan ngeren boga naik kudu milu. Ceprat saprut aing. Pare teh wararas ayeuna mah. Ampun. Baralik. Sukan ka dari deui nya. Anu handap sukan mah. Cak aing eta. Aceung merkoco eukeun bersihan jukut. Si eta mah leukeun pisan duda genan jaba duda teu boga budak di. Anjing teu payu-payu deui tapi kaena 5 tahun ngaduda. Kuatan aing mah. Hai. Aduh Udah kerabing eta gawe naon ka dieu sia? Hah? Gawe naon ka dieu? Ya, api bisnisan mah atau orang mah. Tah bantuan ieu nyampertan jukut. Kosto apal aing pan ieu minantu jalma beunghar mah nya aing nyapurtan jukut atau matos teh. Deglah baik gitu le. Aing beunghar ngadadak Mang Ato. Apa netep awena bogoheun pisan. Aing mah sama model dibeli, aing mah ku awet teh Mang Ato. Aing mah dibagjakeun tong gawe cenah cek si ayah teh euy. Heeh. Kayak digulai lalaki gitu mah. Ya, Mang Ato mah teu apal. Si ayah mah beda ka batur galak ka urang bager si ayah mah. Usaha sing bener. Ih, pan eta genan. Ya, urang baheula nya urang teh nyebutkeun ek usaha dagang aci nya, dagang cireng. Heeh. Cek si ayah teh ulah. Wah, cek urang kumaha aing mah didama-dama. Mana tuh cenah eta anak nu beunghar kana. Udud. Aing urang heula udud ayeuna mah anyar keneh. Moy, kagila-gila teh dulu sorangan ka mana ulinna moy? Kagila-gila bantuan di imahnya moy, lain ulin bae. Maneh nah tos si mana atuh ulin bae kagila-gila teuing nya. Terus amang ti ditu. Among di mana lain bantuan di imah? Terus ti rerencangan sakedap. Sama ayo ngablu wae. Kagila-gila teuing budak teh. Pagawean teh ulin we jeung ulin nya malin bantuan di imah kolot mararipuh. Heeh tuh beberes ge rose teh. Kucing wae ulin wae Kagila-gila teh. Nya teh ulah kagila-gila teuing. Mai kagila teh teu beunang san diomong maneh mah. Kayak sekali 2 kali saya teh diomongan teh. Hayu eta ngadenge. Ya Mang Ato. Urang happy bisnisan. Nah siapa ngolo. Lain ek ngolo pan urang apa Mang Ato geus ngajual kai kamari. Si ayah teh nitah ka urang. Ya cek si ayah teh cenah. Juru tuh ka Mang Ato cenah nya. Pangnawarkeun sawah. Saha eta teh? Heuh eta cek si ayah mitoha urang Mang Ato. Udah beunghar eta pan. Apaan heueuh aing sawah. Wah aing mah didama-dama di itu Mang Ato dulu. Lain sina bapana wae ka dieu. Ih, pan pugu si bapak mah geus teu purun ka ditu ka dieu, nyiduh ge geus hese. Nyiduhna kitu tah. Nya gejala stroke. Ya, Hah? bapana wae sina ka dieu. Ih, Mang Ato mah kos teu apal mitoha urang mah kitu. Abong-abong geus gede ayeuna mah manehna mah geus teu purunan gawe. Begitu lah diukna ek rada ngobrol pi benereun mah ya teh. Bener ieu teh di beneran ayeuna teh. Sok. Yo, sawah anu mitoha urang mah nya Mang Ato. Eta cairna ge tarasaat. Ya lamun eta mah anu saheuleut. Anjualna nu saheuleut jeung urang. Gampang ke Mang Ato tinggal milihan di ditu. Teu kudu hese jeung aing mah Mang Ato. Sablok urangna jadi mun panen teh tah moe teh teu jauh kitu. Apaan heueuh si Cimoy teh anak hiji-hijina si ayah eta teh matak geus nyarenkeun ka urang pakaianna kabeh. Kan kamari cenah aya beja heuh cicik kuantur.
Nyebutna teh Mang Ato geus ngajual kai, mata kurang langsung ka dieu daripada ku batur. Mang Ato nya teh eta mun salah ku batur. Nya atuh ngan sudah sing tengah jual kai ge karti mah urang dibeli. Apaan heuh? Bener henteu Yeah. tah melek pek mungkinna si jadi Yo Mang Ato, masalah. ai di titahna mah ulah ka Mang Ato ngajual teh aing teh da ka Mang Ato mah sabelon nempo banget ge si ayah mah. Batur mah meureun murah aing mah pan. Lain masalah murah ka batur mah mahal ngan aing peda soulmate jeung Mang Ato sok mere udur aing baheula keur sangsara ku aing enak dijualna ka Mang Ato. Heeh sok ngajual sabaraha bata cenah eta Bapak. Keur naon Pokona eta teh? nama ya. Keur naon duitna? Eta jang obat budug apa mito aing budug. Oh nya. Manehna erawan ngajakeun ka dieu mah. Bagja ya budak menang. Nya heueuh, urang mah Kolot soleh aing benar, balas nya. di alam mah Cing, eta. cing bener, pakai usaha duitna. Iya apaan heueuh urang teh teh rek Waras. bisnis. Rek bisnis aing teh ya. Beli mobil. Lain urang mah bisnis eta jual beli kalapetong. Geus kumaha urang mah eta Mang Ato bisnisna meni hoyong apal aing segala rupa. Tenang we. Aya komisi meureun ti bapaknya euy. Urang mah geus teu komisi-komisi kami toha mah daya sarua kolot sorangan. Nang komisi dipake Moal urang Mang Ato kami toha mah moal ayeuna komisi-komisi teu meunang eta teh Mang Ato ai mitoha teh kolot urang-urang keneh. Gitu. benar. Percaya teh Mang Ato? Percaya. Tah. Boga budak ame eta da. Da aing erek nyieun genep. genep. Mun bisa masalah losing kan atuh pamajikanna releuseun reuas. Waras sugan. Digarap unggal poe mah. Hah? Teu waras sugan. Lain teu waras. Geus kan eta we kana sawah teh sabaraha ieu Ya, sabaraha. urang erek dijual itu teh nya cek mitoha teh cenah sok we kumaha ujang kasep teh ka aing teh geureuy mah atuh eta mitoha aing. Bagernya boga meta teh nya. Oh. Kari tong di deohan. Si aya mah ku aing mah di dama-dama, tapi ka modalna we ku aing suksrukeun. Aya nama geura babantu di imah. Nuhun. Gitu. Nuhun nyentos atuh. Nya, Ada ka mana ieu maneh? bade uih. Heeh, jeung atuh. Benang dan diatur budak teh. Ya. Eta kumaha Mang Ato eta teh dijualna teh kabehna teh heuh nu dua petak teh eta bermanfaat heuh 20 juta. Dua Mang petak Ato wanita. 20 juta. Sok transaksina langsung Mahal jeung urang. teuing aing mah. Nah mahal Itu anyar keneh tuh mau nu teh ditu ge ngan ukur sabaraha. heuh da itu mah Mang Ato sawah Mang Ato mah itu sok dek kalapetong atuh petot. Hasilna ge butut. Saruakeun mah hargana jeung nu kamari tah. Nu mana? Tuh nu belah ditu. Tuh itu gitu Oh. anyar menang meuli. Eta Heeh. anu eta nu ti Bapak si Komeng. Heeh. Mun bisi erek bejakeun Jauh heula eta ka Mang Ato. metohan. Yo, nu mitoha aing mah hade. Caina Sok wae duit parasaan. mah babari duit mah ke sok Geus sok aya. Mang Ato nawar sabaraha aing ngametere yo. Tong maha-maha pan aya sapetak dan sakumaha ya di dieu mah ngan ukur sabata teh ukur 500 Ah, aja teh kudu Iya, aya Mang Ato. etana. Mang Ato nya. Mang Ato mah ngitungna teh sapetak hargana sabaraha. Ulah kitu Mang Ato bisnis mah eta si sawah ngahasilkeun sabaraha tina sapetak. Wah, tuh da lain sapetak kayak kitu mah diborong 20 jutaan meureun Heuh, kitu ngomongna. borongkeun ulang ngitung petakan. Budak teh melek pek da apalin bongbong tera ka sawah tuh da. Cuma Salah, ada edek Mang wae Ato. salahna mun rarawa Udah kitu. aing mah ti kota Mang Ato di dieu teh aing kumitoha ulah ka mana-mana. Eta pan budak mah biasa aing mah Udah mitoha montel we hayu. bager euy. Anjir. Kumaha eta Geus, sok, sabaraha? 15 lah, 15. Geus aing mau loba omong Mang Ato adalah 15. ayeuna masuk transferkeun kana rekening urang 15 juta nya rekening urang apal ieu pan teu lah anu basa jual beli sawah nu batur baheula seorang nyaloan Angger nu eta rekeningna. nya anggar atuh aing moal gonta-ganti ngaranna ge bisnis Aing minta komisi tah tina 15 teh. Pan udah Ih. budaya komisian tina yang geus gampang ke dibere rokok aing sabungkus sabatang tadi mah sabatang sabungkus we Bungkus ya guys. si cakep Mang Ato Bejakeun ka bapak erek kitu nya. ieu ulah erek ayeuna transferna Kayak Mang ditransfer Ato pan ayeuna mah di si sawah. mitoha urang mah geus teu apaleuna naon geus diserenkeun kabeh pakaian agenan Bari ek nyokot duit keur mayar nu macul. heeh geus jeung geura balik. transfer keur urang di daguan jeung Yang Ato geus gampang. ulah gampang-gampang Ulah ge terlalu ya butuhna ayeuna mitoha aing ge getret bae eta budug Ya, ayeuna mah bantuan heula ngoan teh yeuh. ya Macul geus balik. ya Mang Ato aing mah geden mun ditang ngored pokona transferkeun ulah hayang apanya si ayah apa sifatna si ayah Heeh. si ayah mah sok ngamuk Sok buru. komo ayeuna Mang Ato hayang disursurkeun kana eta Geus teh kana sawah bejakeun buru erek gitu. ulah nyebut buru erek si ayah mah geus teu apaleuna naon pokona bayar ayeuna ku Mang Ato langsung transferkeun ka rekening urang nu kamarinya urang erek nungguan di ditu Nya. urang pokona keur lelempangan di jalan Mang Ato kudu geus transfer Nya geus pokona mah datang ka imah tempo we. Tapi Nya. meureun aya kana HP ge engke. apaan Beritahuanana. ulah waduh ya Mang Ato deal
Sok, Kan kade urang rokona. dipercaya ya. Rokona nya. Heeh, gampang Rokona. ku urang dipercaya omongan Mang Ato lamun Mang Ato ngawadul. Nya, Moal mun Mang Ato bohong, aing butuh apa teh konsekuensina? Geus. Urang di dagonya. Kalah kalieur kana huluna jeung. Ini lain masalah melek pekna. Urang di dagoan Mang Ato. Heh, Udah clear. Yap. Bener kitu tak mitohana. Aing sarda yang saya itu tapi piraku meureun lah. Mun bae ge lah. Boga mamang teh ya mah gululuk wae juga anak napang bener napisan padahal sarwana anak nana gitu kira ulin sakodo mani adat-adatan terus lah aing mah ek ngadu we nih sok dikasebeleun boga mamang teh kieu-kieu teuing mah ayo Mang Ato can aya we transfer aing mah teu percayaan cugan kana omongan urang. Aing biasana tara maleset lamun ngadeo jalma. Ieu rada hese ieu mah ya Mang Ato jigana telepatina rada kuat. Ieu mah kudu aya cara sejen euy Mang Ato mencan transfer wae tapi kayaknya aing geus nepi ka dieu can transfer keneh wae. Ampun teuing. Ke. Itu juga si Cemong euy. Cemong, oi. Isya geus di mana belokan kitu anjing geus salabatan. Babeging. wing teh ka dieu wah jalan deui ya. Wing teh ek ngadu, wing dicarekan ku si mamang, nyebutan ulin wae. Si Ayah. Oh, gara-gara si atuh dah. Nah gara-gara Jadi aing urang mana? dicarekana sarwana cenah. No kalau nyosol batur cama ih. Wing kalah Yo dicarekan. Cimeng, boro-boro maneh aing genan ngacaprak tadi si Ayah ka aing bebelek-bekan geus salabatan naon ca aing browekan hayu. Pan heuh ka wing ge di ditu tuh tadi. Yo Cimeng, hadi sia. Naon? Aing boga misi sia mah yo. Daripada ayeuna dilawan deui dicarekan si Ayah mah da geus pugu atuh. Moal bisa ngalawan urang mah. Heeh. Yo aing keur ngadeo Mang Ato. Ceu aing teh tadi teh ka Mang Ato teh nya aing teh ngajual sawah nu si Ayah. Heeh. Ngan heuh tepikeun ka ayeuna dititah transfer ku aing Mang Ato. Eueuh transfer ca aing tepikeun ka ayeuna. Heeh, kumaha? Ye ayeuna mah kieu. Maneh ke sampeurkeun Mang Ato pan di ditu tukeun ngalaan jukut. Heeh. Duitna loba sama eta mah duda beunghar. Ca aing ge batu boga anak geus 5 tahun eta ngadudana bisi maneh hayang kop. Ka urang. Ih, Kumaha? geus kana intina bae. Kumaneh kieu pan aing tadi bebejana mitoha aing moal bisa nyampeurkeun Mang Ato cenah si Ayah. Heeh. Ke mamang maneh. Heeh. Heuh. Heeh. Iya nyebutna kieu maneh mamang urang gitunya nyebutna sebutkeun nya ame sarua budug Heeh. budug kuris gegetret erawan gitu nyampeurkeun Mang Ato teh tadi Terus? teh nita si Aa Mang Jiwong si Jiwong gitunya kita ka dieu kita ngajual sawah kumaneh bejakeun gitunya Heeh. ame sarua ya Heeh. tah ngan tadi papanggih gitu jeung si Ajiwongna eta menicat transfer Mang Ato gitunya tah ayeuna transferkeun gitu da si Ayah bisi ngamuk ke mamang maneh. Heeh. Ayeuna juga ditu. Urang ka ditu. Yakinkeun Mang Atong kayak ku aing dibere komisi. Maneh beri skincare lain we bodas. Heeh. Gampang ku aing di rebonding tah eta jiga ieu buku da. Geus urang ka ditu. Kuat cenah tong lila. Aing nungguan di dieu ya. Lumayan cai. Aing sok aya wae beribu macam cara untuk aing menaklukkan si Ayah. Aing cua. Aing kabgi gelo ieu kieu euy. Sabodo ting lah. Nu penting aing hasil. Heku aing hasil eta hasil sawah ku aing didepokkeun. Sugan wae tuh jadi berlipat-lipat ganda. Pan aing dibangga-bangga kitu si Ayah meuli munding, meuli kebo, aing meuli embek, meuli pokona sasatuan ku aing diborong ka resep si Ayah. Kesina HS ku aing jeung entog. Aing nagadogan si Cimeng di dia. Dak kideung teh bener kita tadi titahku. Mitohana ngajual sawah teh. Aing sarada percaya lah. Teh wae transferna ge geus puguh panggil jeung Mang Ato. sia mah ngaruwas ka kolot teh. Aya naon maneh jalan dieu? Cek si Aji Wong cenah. Heeh.
Nah, acan ditransfer wae. Oh, nah teh jiwa anu tadi nu ledok. Pan tah si ayah teh ngajual sawah lin tadi teh. Tah tadi nama ku si ayahna ngan si ayahna keur budug. Oh. Jadi ku si Aji Wong nganaha duit acan ditransfer wae. Tadi si Jiwong teh ka dieu udah bisi teu apaleun bapana geuning. Jadi kumaha atuh teh can ditransfer engke bae. Geus eta teh pan dititah ku si Mamang. Bener eta teh dititah ku bapana cenah. Heeh. Ya iya dititah mah ku bapana erek ditransfer bejakeun we ke ek ditransfer gitu ayeuna ge. Ayeuna mending keneh sok. Ayeuna geus dina HP geus aya duitan loba aing mah dina HP ge tah. Heeh, sok ayeuna transferkeun. Kayak sakedeung. Nah, si Jiwongna di mana ayeuna? Keur di ditu tuh. Tah, ya geus kana rekening nu kamarikeun kitu. Kari tempo engke lamun papanggih bejakeun geus kitunya. Oh, tapi bener eta cek bapana dititah. Bener eta mah harapan uing ngomong nage. Nah dulu eta teh. Eta teh anu kawin ka lanceuk uing, nu kawin ka anak si Mamang. Wah, eta bagja budak eta euy, budak ledok teh. Menang mitoha bager loba ieu nanya, loba sawahna geus bejakeun kitu we. Heeh, atuh nya aing geus mah. Balik tuh. Geus Numpun tas digarawe. Nah mana si Cimeng aja teh sukses tuh nya. Oh, Meng, untung sia kabeh dia aing di ditu mah nglaledok garatu lo begitu. Ya, gerat tempo aya eueuh tadi geus ditransferkeun ti dituna. Bener. Heeh, sok buru tempo. Ya mun geus aya komisi jeung urang ha. Gampang sia mah Cimeng. Sok buru. Aya weuh. Asup. Asup pinteran Cimeng. Bisa anehnya. Heeh. Mana komisina? Gampang ke ku aing transfer kana eta kana rekening maneh. Di mana enak? Geus cek aing mah ye. Maneh balik kasih ayah. Atuh engke aing dicarekan deui. Ih, kasih Mamang balik engke pan ku aing ditransfer ieu maneh. Heeh. Ku aing dibere. Tah, si Cimoy heuh lanceuk sia nya. Heeh. Tah, biasa we ajak ngobrol engke ku aing dibubung ieu aing meuli kebo. Ieu geus cair ieu. Heuh. Cuma maneh balik. Heuh. Balik ka hina. Kurang ditransferkeun ke maneh di jalan geus Ada nepi. heuh. Nyoh atuh. Transferkeun sia. Juta we heuh. Anjir. Ih, sama pan aing mah golobar si konek meuli kebo, meuli sawang, meuli entong. Kajer. Loba aing mah. Heuh. Heeh. Geus balik heula lah. Oh, siap pinter Cimeng euy. Cing teu nyangka aing si Cimeng bebengetan juga ceuhay. Tapi pinter oge. Wah aing depokeun. Aing ngadepok geus kudeung euy. Aman nih dia yeuh. Ngan aing mau main deui ini si Kakek Zeus. Aing kapok, aing mah kapok nageun-nageunnan. Makana ayeuna aing mah ieu mah tanggung jawabna gede. Aing kudu ngagantian duit sawan mitoha aing. Terus aing kudu kan aku udah dibeli deui ka mang atuh kumaha carana babari ieu ngadeos eta mah. Ngan aing nu pentingna nama ieu mayar hutang ka mitoha aing ame teu jadi ledekan aing. Aing main dina buah buruk lah. Depokeun ku aing 13 juta. Tadi pan geus di berarti 14 juta nyai. 14 juta berarti. Nu sajutana ku aing kasih Cimengkeun tadi geus ditransferkeun. Nah, aku aing paenkeun langsung dina sweet bonanja anjing ta buah-buahan pokoknya nama buah-buahan agenan. Heuy sok cau samangka semata aing dagang ieu teh. Depokeun tah sok kabeh ku aing 14 juta depokeun. Ngan mun bisa mantong teuing dibelian ieu teh euy tadi aing meulieun si Kakek Zeus teu waras ieu mah kudu dirol ku aing betna bet gede. Tah ku aing bet 50.000 sok sepin cepat aing ah. Moal aya ampun masana aing waktuna sakedeung ya. Sok tah sok terus tah kada hade euy mah euy. Boro-boro anjing geuning eta norolong deuleu anjing anjir ieu mana sepina ieu sok cik hayang apa can 100 sepin anjing sok sepin cepat ku aing ngahajat tah loli anjing ti tadi hiji wae aing mah lolina nah kumaha ieu teh tah 2 tah 3 tah hiji deui sok itu anjing eueuh Aing boga sawah anyar menang meuli murah deui jamal ledok dak teh dipacul aing geus puguh dititah mah ku bapana tapi teh cek dulurna tadi nya cenah ieu dititah nu di Jawa geus aya aing Aing sia gawe naon mah maco sawah aing eta. cina sawah aing kapan geus dijual ku minantunya aneh ka aing Nah, dijual pedana cenah. Aing mah teu ngajual sawah. dititah cenah kamari teh bener eta teh dititah ku bapa mana nya cenah ada budug cenah mana cenah budug sorangan teh Astagfirullahaladzim. Keur berobat cenah budug Aing boga minantu. ya mah Gebloh-gebloh teuing minantu teh nya. ya dengekeun da lain cek minantu mana wungkul cek dulur mana nu awewe geuning Nah,
Tah eta deui sarua tah cek budak eta ge. Heeh cenah. Geus ditransfer duitna lagi. Astagfirullahaladzim. Mainnya kemana minantu aing nak? Teu aing tuh ka ditu tuh tanyakeun tong ngetakeun ka dieu. Geus ulawa ka dipacul ya. Heula cicing. Ulawa ka dipacul. Duit aing geus leungit. Urang terido mun mana dipacul ya. Ulawa ka dipacul. Ulah dipacul ya. Ulawa ka dipacul. Eta anak abis kumaha eta. Aduh, ulawa dipacul geus cicing. Sia nya. Cicing, ulah ka dipacul salah urang mah cicing nya. Cicing ulah ka dipacul pa awanianan macul. Kapan geus dibikeun duit lagi geus ditransfer jebak duit lagi mah. Urang teu masa ngajual, teu masa urang mah. Ku aing ditempokkeun eta budak minantu kagila-gila teuing. Nah eta teh tanyakeun sing benar ka ditu. Ya, duit aing kumaha ieu? Coba ladang ka aing ngajual motor saware nah itu. Duit sia mah tagih ka minantu aing, tagih. Tagih siapa? ka minantu aing duit Ieu mah minantu jeung mitoha teh sarua mereka. Aing teh apa duit maneh mah? Sapodo teuing. Pokoknya sawah aing moal dijual titik. Kaki Sapodo teuing sia mah. Awan waras ieu mah. Minantu jeung mitoha. Dulu ku aing ganti spin turbo. Sabar. Aing kudu leukeun ieu mah euy main nu kieu tapi aing waktuna ieu moal bisa tere ye. Moal bisa lila-lila aing kudu tereh gitu. Anjing geus pabelit nyungur geunan. Aing inget we kana babangun si ayah. Tah ku aing sok bet gede deui ku aing diratakeun dibuleutkeun bet nageunana emang udah target aing. Nista maja utama. Tah. Anjing. Tah hiji deui eta. Loli. Teu beunang anjir. Ieu duit nya 5 juta deui. 5 juta di spin cepat deh aing moal eleng sia masuk. Ieu akun erek nyedotna kalau juga kumating ka aing sia tah. Dia lagi aing dibere menang sia 100 juta ngan beak deui aing. Geus meuli munding aing mundingna dijual deui. Anjing tah. Hop tah spin cepat ku aing mah. Moal dibere ampun. Tah. Sok atuh eta. Anjir, eta sok. Tah 2. Sok tah hiji tah asup. Ieu beunang hiji deui geura ieu. Ye. Tah beunang anjing sepina ya. Cicing sok aya ku aing ya. Dibayar sia tah bet 50.000 aing menang spin. Sok tah 10 spin. Tah bitu tah. Bitu tah cau tah. Cing. Ih dulu. Ih kalian. Ih. Cing. Norolong beak. Ih. Ieu akun belak kesentang sia goblok. Teu mere-mere acan ka aing. Sia baheula teh sok merean gede ka aing teh sia teh anak ku aing dipaenkeun teh. Geus aing najis aing kumaha ya kasih ayahnya euy. Si Cimoy pasti melek pek ya mah. Geus kieu carana mah aing kudu kabur. Kieu carana mah aing kudu berangkas. Aing moal waras. Si ayah pasti ngamuk, si Cimoy pasti dendam ke aing. Duitna beak sawahna dijual ku aing. Aya kena jeda waktu aing 2 poe. Ayeuna kudu kabur aing ieu mah. Beberes heula aing, moal waras euy. Moal waras. Aing kudu buru-buru ieu mah euy, mameh saha ieu mah euy. Moal waras kieu mah euy. Ieu ka mana di kantong aing? Aing kudu buru-buru berangkes ieu mah euy. Moal balik pokona mah. Si kaburu pamajikan aing ka dieu. Dititah ku si ayah. Siak naon eta ih? Siak naon ka dieu tuh Cimoy? Kumaha urang we atuh deui mah urang sarua. Cimoy aing mah balik heula. Balik ka mana? Nya ka kolot aing atuh ka mana sih teh? Maneh geus bayar hutang can ka kolot urang. Oke ku aing dibayar aing ngajual ke bodi. Mana heula nempo? Nempo naon atuh Cimoy teh? Duitna mana? Saya teh bisa ngabobodo. Aing ayeuna mah can nyekel atuh ka karage. Yo masih kena 2 poe 3 poe atuh teh. Maneh kabur ka mana eta? Nya ka kolot aing ngaduet bebeja aing ngeun. Bebeja naon da maneh nu salah? Kapan heuh aing rek minta tulung ka kolot aing bongan mitoha mana ayu ngajejel aing. Mabet nulungan maneh geus weureuh ka maneh mah. Si ayah teh geus galak ka aing geus ngacaprak segala rupa Nya aja da boga sakelakuan kitu. Aing teh salabatan ka kanal buntung teh. Geus karu geus sia masih tulak panto tah. Lain siga tulak panto aing ngawin maneh teh kapaksa bae genan teh aing genan. Aya kitu aing teh kapaksa ka maneh. Sarua aing genan kapaksa. Sugan aing teh kolot maneh teh beunghar banget teh kopet. Teu teh merejit anjing nu kitu mah geus dina liang kubur nagenan keneh hese pokona bakal ka. Nah, eta pokona mah geus apal maneh genan. Aing geus rujit aing mah. Bayar hutang lah ulah ka kabur. Rek ku aing dibayar hutang mah gampang atuh. Sok buru atuh sia teh. Ya urut kawin baheula ti mana eta teh aing ngajual sape sia mah nu indung aing. Anggar loba mati kolot aing. Lobana ku masuk perhitungan maneh. Teh aing genan. Untung wae na can gablok tah. Untung maneh can reuno aing bisa kabur.
kabur-kabur saya Nah, bikin ka mana ya ku aing udag. dibayar ke hutang mah sabarasi sabaraha lobana moal leuwih ti 20 juta sia teh. Tuh pakaya kolot aing ge lega ngan aing kamari kawin jeung maneh aing teu dibere warisan. Cuaeun ka maneh naleumeungeutna ge geus alabat tanah haon. Iblis gelis sia teh ah. Aing balik ah. Tas rabig tah bawa ku sia tah Cimoira. Ai kitu sia alus kitu rabig-rabig tah. Yeuh aing mah jiga veteran sia mah geus kawin jeung maneh we aing Veteran jalma geuleuh. beke kitu sia teh. Geus intina mah aing mah rek minta pisah ka maneh. Ih, emang aing moal minta pisah kitu aing mah hayang pisah jeung maneh Ya, aing. geus atuh. Yo, maneh lagi jika kalaka jika kalaka petong aing Tah ngaca maneh ge tah ngaca. ajeun aing ngek neangan leuwih lintu anjing. Tah jika aing bisa mah aing balik ibarat sapi mah kurang parab sia teh. sia tah beke anjing. Heuh, sia teh. Oh, mun liurkeun sia Jaki mitoha peot. amidakeun ka si aya aing najis kitu panggilina genan. Heuh, Jalma gelo. ceuk aing ge dasar berwek biwir dua teh kitu tah, teu luhur teu handap hayu paberwekan. Aing cua sakitu mah. Eta si ayana deui sarua beuteung bureuteu jebah hayu we ngacacang we. Ampun teuing aing balik ayeuna mah lah. Jadi